Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu anu kusim kuring di pika hormat sareng rerencangan anu kusim kuring di pika cinta. Langkung ti payun mangga urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparangan urang kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sadayana kusim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sarak awak nyalira sangkan ditebikeun tina sagala rupi penyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat. Meresihan salira atanapi ibak, meresihan kuku nyikat waos. Eta contoh anu kanggo meresihan awak. Aya nu sanesna deui contohnya sapertos urang miceun sampah anu wadah anu tempatna sareng nyiduh ulah di mana we teras pame bersihin atanapi batuk urang kedah nutupan bahang. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabeueuran urang. Urang kedah mika cinta karena kebersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun wae sakitu anu kapiatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.